Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Dharma tos menak buka atos kagungan kormakna gaduh kolekna aya es kalapana mendak sanggupna raos bukana. Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan maaf buat Bu, saya membelakangi karena bingung harus ngadepnya kemana. Pokoknya yang harus hadir ke Salerea bener teh yang harusna kanulob yang harus kanuloba lain teu perhatikeun nu saeutik. Tapi yang harus kanuloba kurang teh ngabacakeun anu lob. Sabab teu mungkin pamimpin mikirkeun anu saeutik ngorbankeun anu lob. Bener teh. Jadi lamun gubernur kunaon ngabangun heula jalan sabab eta dipake ku sarere. Kunaon ngabangun heula sakola sabab eta dipake ku sarere. Kunaon benerkeun heula sirah cai jeung drainase jeung aliran cai sabab eta dipake ku sarere. Kunaon mentingkeun heula infrastruktur sabab eta dipake ku sarere. Sabab pamimpin mah ngabagjakeun kabeh mah teu bisa, tapi minimal bisa ngabagjakeun kanu loba. Keprok rempeg beting ieu teh aya Kiai Gondrong di Jogja. Namanya Gus Muafik. Lamun cek urang Sunda mah ieu lalaki langit lalangan jagat. Bumi ngapak mega lempang dina luhur cai. Naon artina pamimpin sakti mantra kuno. Teterak di pedil, teterak di kadek, ngan pamajikan anak ngambek cicing teu bisa ngalawan. Keprok. Itulah Gus Muafik. Gus Muafik itu satu, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, tapi dia tak berdaya menghadapi istrinya. Dan kiai yang menguasai berbagai hal ilmu, cuman satu yang tidak dia kuasai, ilmu nyambung tepuk tangan. Tepuk tangan. Kenapa Kang Deddy pakai Gus Muafik? Karena kalau ceramahnya punya landasan filosofi, punya landasan histori, ingin membangun masa depan, anggap masa lalu sebagai pijakan. Tapi kalau jadi sopir, jangan terus lihat ke belakang, engke bisi nabrak. Masa lalu cukup lihat lewat spion kecil. Terus Bapak Bupati Wilujeng sareng Bapak Wakil Bupati hatur nuhun. Urang Tasik pasti nu diomongkeun teh jalan buku. Bener teh? Ai Pak Gubernur kumaha bertahap. Kewajiban gubernur jalan provinsi. Geus jalan provinsi, jalan kabupaten. Tapi jalan desa tahun ieu kuring mimiti dikeureuyeun sebab desa kehilangan anggaran infrastrukturnya. Kang Deddy ngapain ini teh keliling wae siga nu kampanye. Saya membuktikan diri bahwa saya bertemu rakyat bukan karena kepentingan pengen dipilih, tapi bertemu rakyat memenuhi hasrat cinta yang tidak pernah padam. Sekalian nyari yang heran, karena saya duda bebas memandang siapapun, Mbak Imah mual aya nu ngambek. Betul tidak? Betul.
Aya kasepuhan urang Bapak Anton Carlia nuhun hadir wae keprok. Aya Bapak Kapolres keprok nuhun. Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danrami, Babinsa, Babin Kaptimas, Pak Kades. Mun amrok jeung aing teh balang, sapa cenah ieu balang. Keun bae mending keneh balang sak salamet tah daripada sagala aya duit di desa ditewak polisi. Bener teh? Urang kana hikmah nawa ari ngitung kadinya mah gubernur ge sarua. Teu boga perjalanan dina, teu boga meuli baju dina. Ari itu kadieu ongkos ku sorangan. Acara penting ieu ge modal ku sorangan jeung rereongan jeung babaturan. Teu make dana anggaran belanja daerah. Naon lain seueur artos lain teu lebar ku artos. Nu loba duit mah loba, nu rancan tangtu nu loba duit daek barang be. Kamari geus ngajemput ka Bogor 12 di NTT. Ka Bogor gubernur, ka Bogor gubernur. Kang Dedi LC teu nanaon da LC teh mobil mahal. Bener teu? Bupati ge teu kabeuli mobil LC. Bener teu? Kunaon dijemput rakyat kurang, hade goreng rakyat sorangan, hade goreng anak sorangan. Di mana harga diri Jawa Barat anu disebut provinsi religius, lamun aya rakyat namang tahun-tahun digawe di klub malam tempat hiburan, tong borok bisa ngiring haimah hutang gunung di tempat gawe. Cek batur teh cenah ari bupati nu meuni pertengkang meuni gagah, ai rakyatna jadi LC disapirakeun ku dulur di tempat teh nyeri teu gubernur digitukeun. Ibu boga budak, punten budak ibu bangor dilecehkeun di tempat sejen, hade goreng anak. Terus teh? Makanya hari ini kita rubah. Apa yang ingin dirubah gubernur? Oke, kita senang disebut provinsi religius, tapi saya tidak mau nyebut provinsi religius kalau kehidupan rakyatnya belum religius. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid bagus, tapi kalau terus-terusan sehari semalam di masjid, hari jalan sana naik momean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa bisa, tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat.